Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Rupa-rupa jenisnya. Dawala coba suara me me. Gareng coba suara sapi ma. Dawala coba suara ayam ketok ketok. Gareng coba suara plastik. Heh si anjing. Kalian satu atau plastik. Mainnya plastik bisa disada. Bisa. Kumaha disadana? Kresek kresek kresek. Aduh si anjing tengah bejaan kai. Lanjut lanjut. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Rupa-rupa jenisnya. Dawala coba suara gajah. Gareng coba suara maung. Bener teh? Bener. Dawala coba suara sapi mo. Gareng coba suara obat nyamuk. Siapa suara obat nyamuk? Siapa anjing kain anjing? Mau hesena wae anjing. Siapa emosian pisan budak di mana sih anjing? Siapa anak si Semar siapa? Aing wani ka si anjing. Aisyah anak saha? Aing anak Semar anjing. Lu eta anjing nepi ka di Umar gitu. Alah nepi ka di Umar gitu. Dek. Hah? Cok, ayeuna euy urang budayakeun deui. Budayakeun deui ayeuna teh ramah tamah DP-DP handap asor anu sak ila ieu diajarkeun ku kolot-kolot urang. Loba pan urang teh dulur ku silaturahmi mah. Laras. Nyaeta ngalegakeun duduluran nalikeun deui duduluran. Uing dek ngaliwat heula eh. Heuh? Dek ngaliwat heula. Euy sok kitu-kitu. Sok. Aya biasa ngaliwat teh. Eueuh. Dek ngaliwat naon? Aku maing we. Naon saya aya rada teu gareunnah hate a. Naon? Dek nguriling heula ka belah pipir kuring. Geus sok atuh. Rada hareudang kan ieu hareudangna beda ieu hawana ieu. Bisi hal-hal untuk dipikarep juk tempo gitu. Sok pariksa. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hampura aing ngilu ngaliwat euy. Sae, duh. Makhluk di mana euy? Wah, makhluk aneh atuh. Nepi ka goreng patut gitu. Kasa anjing nyebut goreng patut teh. Kanu goreng patut, oi sugan teh ka aing. Allah. Ya. Iya, hanas kasigeung aing. Berapa? Teh aya tomat make ikat. Hah? Naon? Aya tomat make ikat. Mana eta? Ka aing nyebut tomat si goblok. Cuci mulut. Make ikat maneh? Make ciri sunah aing mah. Nya. Maneh seniman lain? Ah, disebut seniman lain dek mah.
lamunnya karena seni mah nya we kos nuho make iket aku mah dewek make iket teh surupan ari iket teh naon teh dibangkarkeun dina sirah teh oh iket teh dibangkarkeun dina sirah dan dibangkarkeun dina dus marapia oh si goblok ngabodor anjing teh nyari jadi meungkeut iket teh bikeun sirah lahiriahna hakekina nyata meungkeut pola pikir di dieu ulah ka mana karep gitu oh hebat oi seniman manehnya ah enggak seniman mah wah orang teh cing benar segala bisa nyanyi tuh bisa nyanyi Ariel Peter Pan lain eta mah boleh aku budak ngora nyanyi balon gua ada 5 bisa tuh no si teh balon gua ada 5 bisa tuh lagu budak kan main budak-budak oke aing aya ngareungeun bisa aing mah tapi naon lagamna lagam ebit ge ade ebit dah balon gua ada 5 lagamna ebit ge ade sok lamun bisa ku aing bere duit uluh ngejago ka aing sia tes Kang ngetes ka aing layar balon gua ada 5 lagam ebit ge ade sok leungkeun ku sia pandang balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar nah si jauh seri wah goblok nah si teh apa cek sia lagam ebit ge ade oh eta ge lagam ebit ge ade dengan pelebah darna anjing teu rame nah kahayang na kumaha sia eta ai kahayang sia kumaha kayang aing mah deuk la ebit ge ade rek Roma Irama anggar lebah dar mah pikare wasun dar iya malah tuh mana hijau dar banyak gitu aja balikan ya iya nggak kapake di harapna mah halus benar diri balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dan waya gitu ganti lagam alah aing mah kacau sih mah ganti deui lagam tong eta lagu balon gua ada 5 kene tapi lagam kasidah ya so lagam naon lagam kasidah bisa aing mah sok si aing ngarengekeun kalem sok si lagam kasidah dah sok ngamuk itu dah digugu we ku uing mah lah tadi naon lagu balon gua ada 5 lagam kasidah siap balonku ada 5 rupa-rupa warnanya la kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dan seri deui wae eta mah Aisyah seri wae mainnya meletus balon hijau nepi ka lamat gitu waduh nepi ka eueuh pikasieunna na eta balon hijau aya ani mah sakedeung deui dikadek ku aing aya bahan mah aduh ampun aing euy alah
teu apaleun gitu pemuda Pancasila teh sobat aing gungkul. Yo, eok eok sia. Air aya Pinocchio. Oh, Pinocchio teh kasih kana irung sia. Kenapa jadi Tapi kayak jidonya karek panggih itu karek naon. Iya. Hei, anu make kopea. Hei, Agama Islam lain. agama Islam. Cik, lamun agama Islam. Ai jawabna assalamualaikum naon. Wabillahi taufik wal hidayah. Aduh si anjing mun bisa no. Nah, sia ka mana karep we? Iya, Mana benar agama Islam? agama Islam. Ai ari panu panghalana di kumah dina wudu naon? Yang umah katel. Salah anjing mana karep goblok. Dorak anjing sih deh. Yang umah naon? Yang umah piring. Tobat. Agama Islam lain. Agama Islam. Geuning teh mamawa kotak amal. Aduh. Asa wawu aing mah ngaheureyan wae kanu beungeut ngebeureum teh lah. sidik-sidik atuh Sia ka saha? Ka maneh? Sahari dewek. Oh, maneh mah geus terkenal ya. Pemain film, main sinetron, host. Selebritis atuh. Eta segala rupa we maneh mah geus terkenal. Nuhun aing panggih. Bintang iklan ongko. Naon gitu? Maneh? Nah, saha dewek. Raffi Ahmadnya. Oh, si teh. Maneh? Kabogo geuning kung si bobogohan anjing aing nyaho. Jeung Yuni Syara. Lain sepot aing mah. Ah, Raffi Ahmad anjing aing nyaho. Nana mah minta duit aing mah. Aing mah hayang nganyatakeun we maneh Raffi Ahmad. Lain sepot. Ah, Raffi Ahmad. Unu babaturan si Olga. Ya, Marukan aing terlaju dina si Eron. Sinetron gitu beleguk. Ya, maneh Raffi Ahmad. Lain. Raffi Ahmad aing nyaho. Lain. Raffi Ahmad. Aku. Da lain. Heuh, aku we teu lila. Ya, Raffi Ahmad. Lain. Raffi Ahmad ya. Oh, aduh. Jadi mana teh bener Raffi Ahmad? Raffi Ahmad aing teh. Mainnya Raffi Ahmad goreng patut anjing sih. Goblok. Nah, sia teh maksa ka aing teh. aku kuda-kuna. Duh, nah geus piomongeun ye. Geus beda ye aura teh. Iya, aura picacapekeun. Balas deula. Cok, pahlawan kan tadinya. Hei anu botak. Asa wawuh kuring ka maneh. Dek nipu. Oh, cek maneh teh. Manehnya eta cenah Pidi Alpiano nya. Oh, Cek aing teh lain. Ah, Pidi Alpiano. Lain cek aing teh. Wah, maneh teh maksa we ka aing teh nyebut Pidi Alpiano. Cek si ieu teh aku we aku. Geus di aku teh mah ieu Pidi Alpiano botak cenah teh. Aing teh geus mung, oyo kapangi, oyo. Meraheun anjing, meraheun anjing. tan atuh da. Wayo kabangi anjing. Geus kabaca ku aing sia pola pikirna ka mana. Lain aing mah. Naon? Maneh nu gelonya. Dah, Anak harap anjing nyebut gelo ka aing. Ada nu gelo da kuring ge nyaho atuh. suara-suara satu. Waras-waras disebutkeun gelo aing sia. Da nyaho kuring ge maneh sok ditataranjang geuning. Bari kanyut ulat alit. Sepulang pulung nih. Geus bobolucunan buuk we. Geuning aing teh boga buuk. Da geus dicukur tadi. Nya maneh nu gelonya. Lain aing mah da jalan da sadar aing. Anu gelo. Da kuring ge sok panggih di stasiun kereta api. Koreh dina runtah. Di dina terminal di mana maneh nu gelonya sok dahar tina wadah runtah gini. Ya,
lain aing mah nu gelo aku ngabisin di kedupan nah ada wing lain nu gelo betul lila aku atuh kumaha aing nu gelo maneh teh bener nu gelo leuwih ti gelo edan aing mah bener maneh teh ceuk aing ge gelo sia mah anjing bener-bener teuing sia anjing gelo Anas di aku ku aing anjing Anas di aku ku aing sugan teh ku sia mah diheungeun anjing ku indung bapak ge aing tara disebut nu gelo disebut teh si Cecep si Deden si Menak si Camat nah iku sia disebutkeun nu gelo anjing dari hate aing anjing bener-bener teuing beri aing kana batin aing salah aing baru masa we hirup jelema sangsara aing mah da aku mah apa atuh anjing disebut nu gelo nu doclo nyeri hati disebut nu gelo mah aing manehna ku aing dihina terapi Ahmad anjing aing nyebut ngemal-malesna ku nu gelo mending jauh-jauh teuing anjing ayeuna teh mending ngagejelik grafikna anjing kadang merasa sedih nah disitulah aing kadang merasa sedih anjing hampura we Allah sangeunana teuing anjing jeung kasalahan dari nya hampura anjing nyeri aing teh sia disebut nu gelo mah anjing ku kolot ke teu wani nyebut nu gelo geus geus da perih nu ngarasakeun mah aing tuh tempo hate aing nepi ka geuneuk kieu geus kumaha ceurikna ge karakter kumaha aing we deuk ceurik nepi ka subuh ge anjing da disebut nu gelo mah nyeri hate aing pasti geus nah bibir aing jebleh aing disebut nu gelo nyeri hate anjing aing nah tuh sia teh kalah di aku apaan tidak siang aku anjing jadi we ka aing ngambekna lo aing mah aing teh kahayang dah tutup disebutkeun nu gelo aing da hinaeun teh loba keneh salian ti nu gelo kela deuk jempe moal aing deuk ngomong ieu ka si Cepot ngomong cerik nah sok we masing-masing boga tugas profesional hirup mah aing deuk ngomong heula sia jempe heula sok nah anjing nu gelo anjing datengeun aing kieu euy Cepot ulah disebut nu gelo anjing lah aduh geus heula atuh jangan sok we deuk ngomong-ngomong cerik nah da ulah da masing-masing atuh sakaganggu anak seuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku aing ya ayeuna teh maneh teh loba merovokasi jadi provokator keur warga saha maneh nama provokator naon dari dewek ka warga ngajak pembersih ka warga ngajak ngahiji karena keamanan ngadukung itu jeung ieu ye eta mah provokasi positif sia teh ngabangun sia tapi pan gawe aing ka jegal ku maneh aing ngapan resep teh ningali kakacauan aing teh resep teh ningali karicuhan aing mah resep teh nyaeta ningali kajahatan ayeuna kari-kari maneh salaku masyarakat jeung LSM nu aya ngahijikeun diri tah eta aing nu teu bisa narima kitu aing datang ka dieu teh disebut nu gelo si goblok kumaha aing anjing cerik aing tong loba teh ngurusan anjing masing-masing tina beuteung indung oge ulah aing mah kitu Cepot euy lamun uing teu bisa ngeureunnan lamun maneh teu bisa ngeureunnan dina harti aing teh nyaeta bakal ngaroga hala nyieun tindakan nu leuwih keras lamun dewek ngalawan
Cing, kumaha? Jelema teh diwajibkeun sabar jeung ikhtiar. Ai sabar teh nyaeta lain ditampiling kudu cicing, digebuk kudu murungkut, ditajong kudu morongkol, tapi sabar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun pasualan anu sakirana eta pasualan teh bakal nyalametkeun keur balarea. Leres. Sabar tah. Jadi kumaha rek ngalawan. Oh, ai kitu naman. Lamun ayeuna mah datang teh perhatian engke isuk jaga ning geto aing dek mawa balad-balad nyerang ka dieu der sia. Siap-siap. Hampura we euy. Hampura-hampura nya. Bisi kuring kaleulewihi. Geus sini kaleulewihi sia mah nya aing. Kuring hampura. Yang we hampura mah di hiji Syawal. Allah, kayak lebaran. Salaman jeung aing. Eueuh, aing ngomong hampura ka sia moal. Kuring hampura. Moal. Oh, atuh dek balik aing mah. Dek ka mana? Dek balik. Yang nyeri ka aing teh ninggalkeun. Leos. Ai eta jelema nepi ka akhlakna nepi ka kitu. Lain naon agama nanya. Ai sia naon agama nya ka aing geus nyeri. Nya ka aing ninggalkeun ai sia teh boga pri ka manusiaan hirup teh. Eta mah santren teh sia eta. Teu tanggung jawab sia. Sakolana nepi ka sabaraha teh. Da maneh mun ngahampura gelut jeung aing sok. Naon? Gelut. Sok atuh. Layanan. Hari hayang-hayang teuing mah. Sok sia aing mah. Jelema model maneh mah tilu siki wae mah ku aing mah diajak lompat teh ku aing mah. Gelut. Oke. Gelut jeung aing aya syaratna. Naon? Ya eta maneh ulang ngalawan ka aing. Manya gelut ulah ngalawan. Sia teh Sok sia mending maneh ngalawan mending aing jerik deui ka goleran car tali. Oh, sok atuh. What? Awas. Nyeri teu? Henteu. Wah. Manya aing tengel nyeri. Aneh sia mah. Sok sia dek nyeri atau mending aing jerik? Alah nyeri alah. Wayo puas ya. Alah. What? Pae. Aksan. Wah, bener. Kuatan. Eta teh irung tarompet. Tarompet. Geuning jiga irung. Kena da geus ditakdirna kieu. Irung tarompet. Ini juga irung. Nyeri hati teh dihina ku aing. Henteu. Monya we, teu nyeri hati atuh. Hargaan aing nu ngahina ka sia. Alah nyeri hati alah. Nyeri hati. Alah. Nupi eta mastaka tanapi melon buruk. Ya. Mata. Dah kali dayanya. Mastaka tanapi melon buruk. Aing dek nanya ka sia. Naon? Ari harga tarompet anjing sabaraha? 20 juta. Leuwih. Trompet mah. Ai harga melon buruk? Piceuneun. 1000 Ya cek aing anjing piceuneun wungkul aing mah anjing. Barang hina. Dihina tarompet sia malasna ku melon buruk anjing. Jangan teu adil pisan aing. Assalamualaikum anjing aing.